Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kopi Berem, kali ini suatu ketika project mengeluarkan merchandise. Merchandise-nya bekerja sama dengan Chisel. Merchandise-nya berupa waist bag dan juga t-shirt. T-shirtnya memiliki desain yang lucu-lucu loh guys, dan bagus juga. Desain t-shirtnya keren juga loh guys. Ada desain Karman di Jawara dan ada juga desain Kiai Ahmad. Sebagian hasil dari penjualan sangat membantu juga buat proses produksi film ini. Bagi kalian yang mau order, kalian bisa hubungi nomor di bawah ini atau bisa hubungi admin Instagram di bawah ini juga. Bagi kalian yang ingin memiliki merchandise tersebut, segera pesan dari sekarang ya, karena kita waktunya terbatas, hanya 2 minggu dari sekarang. Isi akun. Oke guys. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nanya goblok geus nyawa aing keur aral teh. Tapi berusaha melangkah ingin bawa arah. Ayo masih kalau malu ayo. Kita gini maju ayo ya. Coba ke nanya dulu geus nyawa aing keur aral teh. Ketika ayo mana aja. Eta goblok gudungan. Kuya kieu sare kene kok geunah kieu tibra menya. Urang jirang aku payan euy. Mun keur sare aja sana bawa. Urang cari Gusti. Iya dong tinggalin mantas aja gunungan nama wih deh bager malu jadi iya kodam gojila ya Pak. 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 Naon neng? Ini rewas gitu. Naon ya teh naon? Hah? Neng bade nganteran ka Mang Ahmad. Naon? Neng bade nganteran ka Mang Ahmad. Aing mending nganteran hayo wae nganteran. Cik atuh ulah kumaneh nganteran teh. Ku pagawe gerang nganteran mah. Pan loba meureun nu gawe teh. Punten Pak. Sanes neng kumawantun kanu jantan sepuh. Ngan abi mah teu wasa ninggal nu damel. Teu tuang teu setuju dinten. Damun teu ku eneng dianteran. Mang Ahmad teh moal persatuan. Geus kadikeun eta bobokonna kadikeun. Biasana ge ku si Karman atuh nganteran teh. Sekali deui punten Pak. Karma ieu teh anyar baju teh geus disisih deui aya ku kitu nanya tira ditanya oge ketika digulat urang kerma kergawe eta teh sama digulat nyai cangkeng karasa kurang
Kali liur ah. Tadi Mang Oda. Mangga neng. Bade nganteran. Mohon Oda. Bahaya ini. Si neng nganteran. Mau jauh si Karman pasti ngawal ieu mah euy. Bahaya sama yang panggil yang kabur heula. Kumaha bicaraeunana, kumaha bikudueunana Gusti. Si Neng mah nyiksa kanu jadi kolot. Kunaon neng teh? Ngan hamaragung wae teh. Ratna mintar sih, Kang. Aman ya, halusna ya. Si Ahmad eta. Ah, saya nama dungan. Oh. Paehan we geus si Ahmadna ku Karman ye. Eta naon eta? Es, Eta. naon ieu? Nah, eta kongkorong aya di dinya, batu ali aya di dinya. Ieu dunungan carita nama. Wayang teh geus dibikeun. Terus? Ieu batu alipan geus jadi hak milik deui lamun wayang geus dibikeun. Ah iya pan aya keneh hiji deui. Apan mah HP hiji cek si Ojon teh piwarang kaabikeun ieu mah HP cenah. Engke isuk dibikeun deui. Janjinya isukan. Isi dibikeun itu kan asli ieu mah asli pisan. Awas ya ulah teu dibikeun ya isukan ya. Dan geus dibikeun itu pasanganna hiji. Ngan dewek aya rek ditanyakeun ka maneh. Nah, eta batu ali bet aya di dinya. Iraha dewek mikeun ka maneh. Teuing atuh namerenan lamun kodamna teu cocok mah balik deui ka dununganna. Ah, aing lieur eta naon batu ali segala. Si Karmannya. Heh, Karman. Daguan sia. Iya orang Badang nih. Mang? Paling mana, Mang?
Dedeh teuing. Ieu nu geulis ratna mintarsi. Nepi ka teu bisa dicari. Kumaha urang teh atuh ieu teh? Duka atuh Kang. Si geulis teh mitos teh tiasa dicarek pisan. Dedeh teuing ieu nu geulis. Nyimas mintarsi. Nepi ka teu bisa dicarek pisan. Kumaha nyareatanana? Heuh da kusabab akang ge bingung. Teu bisa nyarekeun nu geulis teh. Majar meneng raya tinira atinira majar meneng raya tinira atinira satria tandang batara nang gane atuh Karman. Nyaho dewek teh keur bingung ye. Karman mah aya wae. Aduh. Kumaha ya? Lang resmi kasapisan awak sulin raya katon pawarsa. Dong neng ganeng si goblok. Sia ngajakeun wae nya jelema teh. Sia suasan ngadat. Heh. Hai awas ya nya. Goblok teh. Pusing aing mah. Pusing. Dasar si Karman teh jelema gelo. Pusing ye. Kunaon Akang ieu? Si Karman atuh da tah. Nyaho jelema teh keur walieur kieu parusing sagala. Si Karman dia kan wayang urang. Wayang mana ieu teh? Aneh yang wayang Jon. Di mana? Di ditu aya wayang loba. Di mana ada di teh? Ayo gerak. Iya kan bisa jadi wayang tah. Ini satu kala diukra di diukra. Sini yuk Mang Karman yuk. Wanya anak kita bisa jadi wayang. Sa si cicing ngalikeun. Ieu nya. Mahal sih kan? Cuy gapal. Ela body itu. Oh, dikeun tuh. Nah, dikeun. Sep. Aduh, oi. Ai pokok ieu. Nah, ieu Jon. Set. Kan lah bukna nya cantalian ye. Dah, Bang. Urang wayang-wayang nu asli. Wayang usaha. Urang. Iya we geus ieu sok cepeng ita, cepeng ieu tah. Wayang nu asli. Tah ieu tinggal paing jadikeun deui ieu na pamajikanna, da si eta mah wayang na pamajikanna loba. Masih ieu. Kang, kieu we atuh ayeuna mah Kumaha. si geulis teh hajeun teuing kawin isuk pegat sore. Urang tikahkeun we. Da lamun dicarekan mah bisi kumaha onam. Jaba budak teh awewe hiji-hijina. Heueuh deui nya. Sumuhun Neng. Tapi ari ceuk akang mah mending kieu ayeuna mah nya. Urang nyieun surat bikeun ka petugas kantor urusan agama. Kieu ya. Eta budak teh bogoheun pisan karatna mintarsi. Jeung sok mineng nyuratan, Pak. Nya. Nya sabenerna mah akang ge geus satuju pisan ka eta budak teh. Kahiji budak ngora, kadua beunghar, katiluna geus jadi haji deui. Nya. Tapi ari budakna embungeun mah kumaha? Kieu Neng.
Apan anu baris ngawinkeun teh meureun petugas ti KUA panaib teh nya. Ayeuna mah jieunkeun surat weh keur manehanana nya. Tulisan penting kudu datang ka dieu. Kitu. Oh gitu. Nya. Kayak atuh orang damalkeun heula nya Kang nya. Nya sok. Gitu. Ngalikeun ta aing tah. Ngamayang mah kieu Jon. Cangareun maneh. Bang lihat noko dah. Maneh saha? Ting. Hang jadi non maneh. Aing yang jadi profesor. Ari maneh. Aing mah yang jadi Haji Hasan. Sah Haji Hasan. Meh loba duit tapi medit. Jadi tingalikeun rame sate. Geus bae lamun doksa kita orang nyeun deui atuh tah. Bang. Sakar mah udah nyakeun ka Haji Hasan. Mah balik aing mah ah. Saya carekan kudu nungan euy. Tah, Kang. Ieu amplopna teh tos aya isian serat sareng artos 500. Oh nya. Arman. Naon? Ka dieu. Ka dieu. Mung cenah dicarekan. Moal. Lu tadi mah geus we. Mung sieun. Ka dieu sakedeung ieu aya perlu ye. Alim, duitan. Astagfirullahalazim, nah si Karmannya aya ieu mah aya duitan. Ya gitu. Sabaraha? Nya mojeuh lah 100 jang maneh. Oke, beres. Ari kana duit masih eta mah daek wae. Keun nu yos da kitu adatna ti dituna. Gan. Ampun, Gan. Naon ampun. Tadi mah wayang, Gan, asli. Sok ka dieu. Mung masih dicarekan. Moal. Ayeuna mah moal janji. Mama janji. Paling carekan abi, Gan. Allahu Akbar nah si Karmannya. Ye, barina ge ye, tah. Ieu kopiah maneh tah tadi sok pake. Da pantes maneh teh make kopiah teh. Wah, bener ieu teh, Gan. Jimat itu tah. Harusnya ieu Tuh, kitu ai kitu mah rada pantes maneh teh leuheung. Oke, poho mau wayang. Sok nyonya wayang wae deui nya. Sok kade. Nuhun atuh, Gan. Diuk tadi dinya. Naon juragan ieu teh? Ieu man euy. Dewek aya pancen keur maneh. Maneh kudu nepikeun ieu surat ka kantor urusan agama. Kapan naib juragan? Tah, eta geuning maneh calaka mat. Oh, Gan. Apa sok ka dieu panaib mah? Jadi kieu man. Kala sok ka dieu kumaha? Ih, sok ka dieu, Gan. Sok nanyakeun wae Ratna Mintarsih. Pan ditolak wae ku si ibu tidak wae balik. Karek nepi gerbang tidak balik. Nya aneh teh mah. Henteu ari teteh balik mah Kang. Tapi dah ari Ratna nambungun mah kumaha? Oh, ditolak ku Ratna Mintarsih. Ku si geulis. Heug atuh kitu mah teh naon. Mending abi Gan hideung mending tepuguh wae itu mah. Tah hayang teuing. Geus kieu mah. Maneh ku kami ditugaskeun nepikeun ieu surat ka eta naib. Nya, bejakeun penting kudu datang ka dieu. Bejakeun ieu surat ti Mama Haji.
bisa beres gan isurat tepi Terus buruhna iraha. aya buruh masak buru-buru ini bikin burukan. Ayeuna kan Ayeuna nah piraku minggu hareup. kieu kan teh. Naon deui? Teh budak teh nyeri bedeung di imah. Terus dewek kudu kumaha mun budak ilahi nyeri beteung. Coba di kenteng bocor kan. Allahu Akbar nahanya. Geus balik buru ini. Pamajikan diberi deui kan. Teu hayang nyaho urusan ilaing. Sok ini buru. Teu bisa kasbon. Wah. Sok ini. Oh, Buru-buru ieu teh. Aeh naha. Naon deui balik deui? jiwa yang tinggal pandai menanggalan bangkrut lain. Nah, hanya siap beres. Kumaha sia? Nah, hanya lain ai sikaran menit ka sebelumnya. Danatil wakul dilna Paling mana, Mang? Kikal bajri ajmala padola Mang? tu adipil Paling mana, Mang? mudolila Mang Ahmad? Paling mana? Gening Mang? kenyana gelislir bulan purnama jadi buah ati anami dede kabina-bina mun temut kana Di mana, Mang? kodar tinang tos anate Mang Karman? Bantuan atuh, Mang. aduh Bodoh. masih kasobar Bodoh. emut ke nasib jeung kodar Mang Karman? Bantuan atuh, Mang. Kabodo. Mang? Paling mana, Mang? duh neng gening teu nyana gelislir bulan purnama jadi buah ati anak ni dede kabina-bina mun teu emut kana kodar tinang tos anak desa euy, suarana si beureum teh lah. alah aduh neng masing kasobar Didenge-denge mah euy. Meunah oge si beureum suarana. nasib Mang? jeung kodar Paling mana, Mang? Mang? Dedeh teuing. Sigah nama si Mamang teh bogoh ka Neng. Dadina sindiran nama Neng bae. Ngan meureun si Mamang teh ngarasa tenggang. Pedah Neng jami gaduh, jami aya. Mang, dunia teh gening sapertos impian. Kagungan truk 20 asanya. Kagungan mobil kol 20 asanya. Da gening eta mah sakabeh lagi ngimpi. Ari gurinjal teh pas udang tabu genep. Gusti teu aya pelek hiji acan. Tah Mang, jami ge sapertos kitu. Ulah asa nih loba ku harta asa aing warah keneh teu inget weh kanu maot teh nyameureunana karena kurang kanu ibadahna teh ya ieu aing teu deungeun keun we jami sapertos kitu mah jami nu kitu teh sami pisan sareng eta ngimpi harta disodakohkeun
asanya masihkeun amal jariah ge asanya sagala asanya tapi tempo maot teu aya sagurindel-gurindel acan. Faratali babunya wa intula umruhu wa nala minadunya sururun wa an'ama kabani banabunya nahu fa'akomahu falamas tawamakot banahu fahadama. Danatil wakol dilnat kikal bajri ajmala padola pu adipil hawaki mudolila duh neng gening tenyana gelis lir bulan purnama jadi buah ati anami dede kabina-bina munte emut kana kodar tinantos anate sasar aduh neng masing kasobar emut ke nasib jeung kodar. Geuning eta si Mang Ahmad teh. Hayu atuh Mang, urang ka saung. Geura tuang. Bapaknya telah kesarean aing. Balik sahur sepuh utamina urang iman kedah pengku sujud kayang aku sangkan hirup telinglung sujud kayang aku sangkan hirup telinglung hiji wan
Neng. Mangga. Itu seharus si bapak geram mulang. Si bapak tos amak-amakan. Om nguna tuh sok we mangodang ti payun. Mau Neng. Nah, neng ti payunnya. Enggak, Neng. Duh, gelis. Anjeun mah gelis tugu melis. Beunghar teu bebeunghar. Kudaek kanteran anak mamang. Tapi ka asup-asupa. Ya Allah. Gelis doakeun ku mamang. Sing dipaparin kasabaran, katawakala. Sarang manfaat ilmu dunia kesenarang aja. Ada Dani. Geus di mana? Rek kikituan wae maneh teh. Geus, ti samet ayeuna montong sok untar anter deui. Naon kahayang maneh dicomponan ku aing. Sok itu. Ngajedog sia di kamar. Montong ka luar-luar deui. Kawin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadek kalabat. Aduh, sehat. Alhamdulillah. Terus di orang calik ya, Can? Siap. Sok, tali. Wah. Jadi ye kawin ye. Sabab sabaraha kali dewek geus nyuratan. Sigana cunuk waktu ningang kana mangsa ieu mah ye. Aya naon? Iya, abdi teh Panaim. Di piwarang ku Mama Haji, piwarang nyangakeun surat ka Panaim. Mangga atuh diaos heula. Aosnya. Mangga. Kahatur.
Kang Made, Kang Made, kulanya.